waladhdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alun biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan tahsyurun bi ibadikas sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman kajal masyagola anu sibuk hu ka ieu eman naon aibuhu aibna ieu eman. Wa anfaqo jeung napakahkeun ieu eman al-fadla kana kaleuwih minal mali nyatana tina harta. Wa amsaka jeung nahan ieu eman al-fadla kana kaleuwih min qaulihi tina ucapanna ieu eman. Wasiat jeung betahu ka ieu eman naon as-sunnatu sunnah. Falam ya'ud tuluy teu balik ieu eman an hatina ieu sunnah ilal bid'ati kana pagawean orang Wahabi ilal bid'ati kana bid'ah. Rawah Dailami an Anasin. Tuba liman kajalma malaka anu menguasai, bahasa Sundana naon? Sundana menguasai. Sundana menguasai. Ya orang mana ieu? Ya lain orang Sunda we ieu, menguasai. Kajalma malaka anu naonnya ngeunaheun Sundana bisa ngatur tah. Lisanahu kana lisana ieu eman. Wasi'athu ka ieu eman, baitahu kana imahna ieu eman. Wabaka jeung nangis ieu eman ala khotiatihi kana kasalahanna ieu eman. Rawah Tabrani an Tsauban. Tuba liman kajalma wajada anu manggihan ieu eman fi shahifatihi dina buku catatan amalna ieu eman. Istighfaron kana istighfar katsiron anu loba. Rawah Ibnu Majah. Tuba ari tangkal tuba ari lapat tuba eta sajaratun tangkal fil jannati masiratu mi'ati amin anu perjalanana mi'ah teh sabaraha? Mi'atun sabaraha mi'ah teh? 100 tahun. Anu perjalanana 100 tahun. Thiyabu ahlil jannati ari outfitna ahlil jannah. Siyabul jannati ari outfit ahlil jannah. Berapa harga outfitmu? Topi menang nu minjem, baju 3 tahun, sarung gajah duduk 30.000. Geus sakitu santri mah. Kopiah, baju, sarung, teu make jeroan gitu. Senal menang maok di Masjid Hidayatul Fatah Pasumahan. Kungsi abi geuleung ge senal ke bodak santri tingku saha tah? Ku santriyah 36 ulah laki da santriyah mah 7 mahan. Pasti tinggal teh ka mana ieu teh? Nyeker we pas pulang teh. Toong ka dieu ka masjid. Aya pelaku ya. Siyabu ahlil jannati ari pakaian ahli surga. Eta tah rujuk keluar ieu
thiab min akmamiha tina dahana ieu syajarah. Tuba ari lapat tuba eta syajaratun tangkal fil jannah gorosa anu nandur hak kana ieu syajarah saha Allah biyadihi kalawan kakawasaana ieu Allah wa nafa'a jeung fiha kana ieu syajarah min ruhihi tina ruhna ieu Allah wa nafakha jeung naon wa nafakha jeung fiha dina ieu syajarah min ruhihi tina ruhna ieu Allah wa inna sonaha jeung sanyana ari cabangna ieu syajarah eta lituro yakin bakal katingali min waroi suratil jannati tina tukangeun pirang-pirang tembok surga nabata tunbitu cukul tunbitu jadi muncul bener gitu. Iya. Ieu hulia kedudukanna jadi naon? Jadi fa'il jadi maf'ul bih. Jadi naon? Jadi fa'il jadi maf'ul bih. Huli. Nabata huli. Oh benar. Naonnya? Fa'il naibul fa'il ya. Pemegat fa'il naibul fa'il maf'ul bih. Hulina. Isri fa'il maf'ul bih. Tunbitu tadi teh naon nabata teh? Naon tadi logatna? Nabata. Naon sing jelas. Naon nabata tadi ngalogatna? Hilap deui abi. Mang naon? Nah, jadi muncul ieu syajarah al-hulia kana jadi papaes. Wasimaru jeung ari buahna eta mutahaddilatun ngajuntei ala afwahiha kana lamun tangga buah sok aya nu ranting-ranting muruncul-muruncul kita sebutin naon? Tangga ranting muncul ki kakarek buahna sebutin naon tah si penghubung antara ranting jeung buah teh naon? Di para riceuna ning naon sebutan teh Sundana? Tangga penghubung terus buahna kan buah teh sok aya ujungna nu kituan sasebutan teh naon kituna? Apa sok aya tungtungna nu hideung kitu nu nyuncung jiga buukna hi upin-ipin naon disebutna nu kitu naon? Sundana naon?
Aya meureun tiap tanggal ge pasti anu kituan. Naon namina? Si buta teh. Naon? Ya Allah. Disebut pucuk. Sanesnya. Atau ranting we atunya. Meh paham. Ala afwahiha kana rantingna ieu syajarah. At-taimu ari jalmi anu nyanak katuangan pas kamari bade ngaos bari emam. Atau imu ari jalmi anu emam di logat atau imu ari neng suci we kitu. Asyakiru anu bersyukur gitunya. Alhamdulillah bisa emam batur maka laparan. Eta bimanzilati soimi saderajat sareng abdi anu teu dibasihan. Eta bimanzilati soimi saderajat sareng jalmi anu puasa. Nya kan teu dibagi. As-sabir anu sabar teu dibagi abi. Rawahu Abu Hurairah. At-tuhuru rawah Abu Hurairah. Tadi di luhur rawah Ibnu Majah, rawah Ibnu Hibban an Abi Sa'idin, handapna rawah Ibnu Murdawiyah an Ibni Abbasin. At-tahuru ari suci tur nyucikeun eta syatrul imani. Walhamdulillah eta tamla'u bakal minuhan ieu alhamdulillah al-mizana kana timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah eta tamla'ani bakal minuhan ieu dua ma kana perkara baina samai anu tetep antara langit wal ardi. Wassalatu eta nurun wasodaqatu eta burhanun pitu dalil wasabru eta diyaun cahaya wal qur'anu eta hujjatun jadi hujjah laka ka anjeun au alaika atawa ka anjeun. Kullun nasi ari sakur-sakur manusa yagdu anu indit isuk-isuk ieu nas fabayyun atiqa naon ieu teh fabayyun nafsahu famu'tikuha au mubikuha fabayyun fabayyun tuluy aya jalma anu ngajual nafsahu kana dirina ieu nas ieu bae nafsahu kana dirina ieu bae famu'tikuha maka mu'tik ngamerdekakeun hak ka ieu nafsah au mubikuha atawa ngaruksa kana ieu nafsah. Rawah Abu Malik Al-Asy'ariyu. At-ta'un ari pandemi wal ghoroku jeung titeuleum
wal batnu jeung loba ngadahar seblak level 7, wal batnu jeung nyeri patuangan, wal haroku jeung kabakaran, nufasa wan nufasa jeung pirang-pirang jalmi anu nifas, eta syahadatun syahid li ummati pikeun umat kami. Rawah Safwan bin Umayyah. At-ta'atu ari ta'at eta fil ma'rufi dina kahadean. Rawah Muslim wa Abu Dawuda wa Nasa'i. At-ta'un ari pandemi. Eta bakiyatun rijzin bagian sesa tina kotoran. Au azabun atawa azab ursila anu diturunkeun ieu azab ala ta'ifatin ka golongan min bani Israila di bani Israil. Fa idza waqa'a maka di mana-mana tumiba ieu ta'un bi ardin ka bumi, wa antum bari ari anjeun kabeh eta biha tetap dina ieu ardin. Fala takhruju maka ulah kaluar anjeun kabeh min hatina ieu ardin firoron kalawan lumpat minhu tina ieu ta'un. Wa idza waqa'a jeung di mana tumiba ieu ta'un bi ardin ka bumi, walastum bari lain anjeun kabeh eta biha dina ieu ardun, fala tahbitu maka ulah turun anjeun kabeh alaiha kana ieu ardun. Tuhuru ina'i ahadikum ari nyucikeun pirang-pirang wadah salah sahiji anjeun kabeh eta idza waqa'a di mana wa idza walagha di mana-mana ngaletak fihi dina ieu ina naon al-kalbu anjing, au yagsila an yagsila kana yen ngumbah ieu ahad hu kana ieu kalb sab'a marratin kana 7 pirang-pirang balikan, aulahuna ari salah sahijina ieu sab'a marrat eta bitorobin kalawan nganggo taneuh. Rawah Muslim. Harfu dha'i az-zulmu ari zalim eta zulumatun pirang-pirang popoek yaumal kiamati dina poean kiamah. Rawah Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar. Az-zulmu ari zalim eta salah satun tilu. Fa zulmun maka ari zalim eta la yaghfiru moal ngahampura hu kana ieu zalim saha Allah. Wa zulmu jeung ari zalim
eta layatruku moal ninggalkeun hu kana layatruku moal ninggalkeun Allahu kana ieu zalim. Fa amma zulmu maka anapun ari zalim alladzi anu la yaghfiru moal ngahampura ieu Allahu kana ieu alladzi eta fasyirku syirik. Qala ngadawuh saha Allah Ta'ala inna syirka sanyana syirik eta la zulmun jadi yakin jadi popoek azimun anu gede. Wa amma zulmu jeung anapun ari zalim allazi anu yaghfiru bakal ngahampura hu ka ieu allazi saha Allah eta fa zulmul ibadi ngazolimna pirang-pirang hamba anfusahum kana dirina ieu ibad fima dina perkara bainahum anu tetep antara ieu ibad wa baina rabbihim jeung antara pangeranna ieu ibad. Wa amma zulmu jeung anapun ari zalim alladzi anu la yatruku moal ninggalkeun hu kana ieu alladzi saha Allah eta fa zulmul ibadi zalimna pirang-pirang hamba ba'dhum ka sebagianna ieu ibad ba'don kana hiji bagian dana yudin naon dana yudin fil asli fadzulmu la yaghfiru wa dzulmu naon ieu lewat heula li ba'dihim pikeun sebagianna ieu ibad min ba'din tina sebagian rawah toyalis an anasin kagok sadis deui tapi ka huruf ain az-zuhru baca heula panjang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba sagola anu sibuk hu ka ieu eman naon aibuhu aibna ieu eman an uyubinasi tina pirang-pirang aibna manusia wa anfaqo jeung nganapakahkeun ieu eman al-fadla kana kaleuwih min malihi tina hartana ieu eman wa amsaka jeung nahan ieu eman al-fadla kana kaleuwih min qaulihi tina ucapana ieu eman wasiat jeung betahu ka ieu eman naon as-sunnatu sun falam yaud maka tuluy falam yaud maka teu balik ieu eman anha tina ieu sunnah ilal bid'ati kana bid'ah tuba bagja pisan liman ka jalma malaka anu bisa ngatur ieu eman lisanahu kana lisana ieu eman wasiat jeung betah ieu eman hu kana ieu wasiat jeung betah hu ka wasiat jeung betah
hu ka ieu man baitahu kana imahna ieu wabaka jeung Yaman ala khotiatihi kana kasalahana ieu man tuba bagja pisan liman kajam wajada anu manggihan ieu man fi sahifatihi dina buku catatan amalna ieu man istighfaron kana istighfar katsiron anu loba tuba ari lapat tuba eta syajaratun hiji tangkal fil jannati di surga masiratu miati amin anu perjalanana 100 tahun siabu ahli jannati ari pakaiana ahli surga eta taruju kaluar ieu siab min akmamiha tina dahana ieu sajaroh tuba ari lapat tuba eta sajaratun tangkal fil jannati gorosa nandur ha kana ieu sajaroh saha Allahu Gusti Allah biadihi kalawan kakawasana ieu Allah wa nafaho jeung niup ieu Allah fiha dina ieu sajaroh min ruhihi tina ruhna ieu Allah wa inna angsonaha jeung sanyana dahana ieu sajaroh eta lituro bak ditingali ieu sajaroh min wara'i suratil jannati ti luangeun pirang-pirang tembok surga tumbitu jadi muncul ieu sajaroh al-huliya kana jadi papaes wasimaru jeung ari buahna eta mutahadilatun anu ngajuntei ala afwahiha kana dahana ieu sajaroh ataimu ari neng suci eta asyakiru anu bersyukur eta bimanzilati ataimu ari jalma anu makan emam asyakiru anu bersyukur eta zilati soimi anu puasa asobiri anu sobar atau huru ari suci tur nyucikeun eta syatrul imani syarat iman walhamdulillah jeung ari lapat alhamdulillah eta tamlau bakal minuhan ieu alhamdulillah almizana kana timbangan wa subhanallah walhamdulillah eta tamlaani bakal minuhan ieu dua makana perkara baina samai anu tetep antara langit wal ardi jeung bumi wa sholatu jeung ari salat eta nurun jadi cahaya wa shadaqatu jeung ari eta burhanun jadi dalil wa sabru jeung ari sabar eta diaun jadi cahaya wal qur'anu jeung ari Qur'an eta hujatun jadi hujah laka ka anjeun au alaika atawa ka anjeun kulun nasi ari sakur-sakur manusia eta yagdu indit isuk-isuk ieu nas fabaiun maka aya jami anu ngajual nafsahu kana dirina ieu bae famu'taquha maka ngamberdekakeun ieu bae ha kana ieu nafsah au mubikuha atawa ngaruksa kana ieu nafsah ataun ari pandemi wal goroku jeung tikarelep wal batnu jeung nyeri patuangan wal haroku jeung kabakaran wal nufasau jeung pirang-pirang jami anu eta syahadatun syahid li ummati pikeun umat kami atau ari taat eta fil ma'rufi dina pagaweana ari pandemi eta baqiyatur rijzin sasa kotoran au azabun atawa azab ursila diturunkeun ieu taun ala taifatin kana golongan min bani Israila ti bani Israil fa iza waqa'a maka lamun tumiba ieu taun bi ardin ka bumi wa antum bari ari anjeun kabeh eta biha dina ieu ardin fala tahruju maka ulah kaluar anjeun kabeh minha tina ieu ardin firaron kalawan lumpat minhu tina ieu taun wa iza waqa'a ieu taun bi ardin ka bumi walastum bari lain anjeun kabeh eta biha dina ieu ardin fala tahbitu maka ulah turun anjeun kabeh alaiha kana ieu ardin tuhuru ina'i ahadikum ari nyucikeun pirang-pirang wadah salah sahiji anjeun kabeh eta idza walago di mana-mana ngaletak fihi dina ieu ina naon alkalbu anjing an yagsila kana yen ngumbah ieu man ahad hu kana ieu ina sab amaratin kana 7 pirang-pirang balik aulahuna ari salah sahijina ieu sab amarat eta bitorobi
Azulmu ari zalim eta zulumatu yaumal kiamati pirang-pirang popoek dina poe kiamat. Azulmu ari zalim eta salah satun tilu fazulmun maka ari zalim eta layak firu moal ngampura hu ka ieu zalim saha Allah. Wazulmun jeung alladzi anu la yaghfiru moal ngahampura ieu Allahu kana ieu alladzi eta fasyirku syirikola ngadau saha Allahu Gusti Ta'ala bari mahaluhur Allah inna syirka sanyana syirik eta lazulmun yakin bakal jadi popoek azimun anu gede wa amazulmu jeung anapun ari zalim alladzi anu yaghfiru ngahampura hu kana ieu allazi saha Allahu fadzulmul ibadi maka ari eta fadzulmul ibadi zalimna pirang-pirang hamba anfusahum kana dirina ieu ibad fima dina perkara bainahum anu tetap antara ieu ibad wa baina rabbihim jeung antara pangeranna ieu ibad fa amadzulmu jeung adi zalim alladzi anu la yatrukum moal ninggalkeun hu kana ieu alladzi saha Allahu eta fadzulmul ibadi zalimna pirang-pirang hamba ba'duhum ka ieu ibad ba'don kana bagian hatta yudina li ba'dihim pikeun bagianna ieu ibad min ba'din tina bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman syagola aibuhu an uyubin nas. Bagja pisan saur Kanjeng Nabi lamun mah hiji jalma sibuk mikiran aibna nyarira daripada mikiran aib batur. Sibuk mikiran aib nyarira daripada mikiran aib batur. Secara manusiawi pada dasarnya manusia teh hayang ngomongkeun batur. Hayang ngomongkeun batur teh. Secara psikologis hiji intervensi kepada lawan bicara, contoh ngagorengkeun batur intervensi teh. Atau contoh orang punya dendam tersendiri kepada orang anu kurang disebutkan aibna. Atau contohnya ieu iseng-iseng saja ngomongkeun aib teh. Satu sisi aib tuh seperti itu. Satu sisi aib teh menjadi mengisi waktu kosong, ngomongkeun batur teh ngisi waktu kosong. Jempe-jempe ngahulang ngomongkeun batur. Pengisi waktu kosong. Satu sisinya secara manusiawi. Tapi kudu ingat saur Kanjeng Nabi lamun mah hiji jalma ingat kana kesalahan diri daripada ingat kana kesalahan batur maka bagja pisan. Hok ayeuna tinggal diri urang aibna sakieu pinuhna kitunya. Untung weh ku Gusti Allah mah ku sifatna Allah anu Rahman Rahim aib urang ditutup ku Gusti Allah. Ketika orang berbuat kebaikan hayang katingali ku batur, hayang viral, hayang FYP. Tapi ketika orang berbuat kesalahan embung ditingali ku batur teh. Lamun disambungkeun kana ungkapan doa, ketika orang ngadua ka Gusti Allah, orang teh yakin bahwa Allah teh Maha mendengar. Tapi orang ketika berbuat maksiat, orang teh yakin bahwa Allah teh Maha melihat. Ketika orang berdoa, yakin kan Allah teh Maha mendengar. Tapi ketika orang berbuat maksiat, orang teh pati yakin ya Allah teh Maha melihat. Supaya dibalik kituna gitunya. Ya dasar manusiawi gitu. Manusiawi. Tapi sebisa mungkin orang teh kudu ngajaga aib batur ku urang meskipun urang posisi apal. Si ieu teh boga aib. Tutup we ku urang. Cukup sampai di urang aib batur teh. Tapi aya kondisi di mana aib meunang dibuka, bahkan wajib dibuka. Contoh ketika persidangan, wajib dibuka aib teh. Misal sidang Paula Verhoeven jeung Baim Wong. Kudu dikeluarkeun aib-aibna bahwa si Paula Verhoeven teh selingkuh jeung si Niko. Apa gosipna tuh apa? Si Baim Wong kitu lah. Kudu dibejakeun sebagai kesaksian hukum eta mah aib mah. Lamun dina forum-forumna anu resmi, semisal tadi sidang atau orang mengungkapkan suatu masalah yang memang juwet di bawah teh.
taikeun ka luhur, sebutkeun aib-aibna supaya naon birokrasina terbuka. Tah kudu apa posisi orang teh memang aib teh kudu dibuka atau memang aib teh kudu ditutup gitu nya. Hok ayeuna bandingin kana diri urang resep teu pami aib urang diumbar-umbar ku batur diomong-omong resep teu. Abi naros pami aranjeun gaduh aib ku batur diomongkeun aib urang resep teu. Resep teu. Henteu, tapi orang ngomongkeun aib batur resep teu. Resep gitu nya. Resep sifat manusiawi gitu. Tapi sebisa mungkin ku berkahna ngaos kieu kitab nya urang sebisa mungkin nu asa ngagibah batur teh 10 kurangan jadi 8, isukana jadi 8, isukana jadi 7, genep 5 4 3 2 hiji jempe weh gitu. Ketika aranjeun ke dewasa ngumbar aib teh bisa ngaruh tah karena satu karena pekerjaan urang, kedua ngaruh karena relasi urang, katilu ngaruh karena masa depan urang. Ketika maju karena dewasa mah ieu teh aib teh kudu dibuka atau henteu. Soalna ngaruh karena segala cabang aspek. Contoh ngaruh karena pekerjaan. Nu asal urang teh harmonis kerjaan teh antar A jeung si B. Harmonis saacan aya gembor-gembor aib mah. Ketika dibuka si itu mah kitu nih. Padahal urang teh pati jelas aslina cerita kumaha. Muncul perasaan urang teh benernya. Bener kan gitu. Satu eta. Lamun secara tadi teh naon? Pekerjaan, relasi. Lamun masih ieu teh bos misal, ieu karyawan, si karyawan ieu teh ngomongkeun terus bosna ka batu diumbar-umbar. Suatu saat si karyawan ieu teh moal dipanggil lamun aya si bos teh hiji waktu gaduh kerjaan. Hambat kana relasi. Aib-aib deh gitu. Tak sebisa mungkin kontrol gitu nya, kontrol. Jempe weh gitu. Aya teh. Pamisah nu naroskeun misalkan urang hakikatna nyaho ya. Aya si teteh itu teh kumaha? Duka, sebetulnya duka daripada picareoseun panjang. Kecuali nya tadi forumna forum anu memang kudu bicara urang teh. Wa anfaqo al-fadla min malihi. Jalmi anu bisa nganapakahkeun sebagian hartana eta jalmi anu bahagia gitu nya. Karena abi pernah baca suatu artikel bahagia mana menerima jeung bahagia mana memberi. Bahagia mana menerima jeung bahagia mana memberi. Satu sisi orang ketika menerima bahagia gitunya tanpa perlu usaha kieu nampak. Tapi satu sisi bagi orang-orang yang punya kelebihan di bidang harta contohnya memberi sesuatu kepada orang lain dari harta yang berlebih itu kebanggaan tersendiri. Beda weh gitu kena rasana teh. Mungkin kalian pernah mengalami fase di mana kalian punya bentuk yang berlebih lah. Terus dikasihkan ke orang lain. Aya perasaan bahagia teu? Aya pernah teu bahagia nu kitu? Aya teu nu pernah? Misal rai urang gitu nya, urang ngagaduhan harta nu leuwih, rai urang butuh naon? Pasian. Aya perasaan bangga teu? Aya kan? Aya perasaan bahagia teu? Aya. Satu sisi ieu teh ngamalkeun hadis, satu sisi ieu teh kepuasan bagi diri sendiri ketika orang bisa berbagi ka batur. Bahkan bagi orang-orang yang suka memberi di pasian ku batur teh merasa terhina. Naon urang masuk barang bere. Embung dibere mah aya nu jalmi teh karakterna kitu. Aya nu karakterna jalmi teh hayang diberean terus. Lamun cek bahasa guru abi mah naon? Kasar bahasa guru abi mah. Namanya hilap di bahasa teh. Wa amsaka al-fadla min qaulihi bisa nahan kana ucapanna meskipun anjeunna punya kekuatan power gitu nya. Tina ucapannya bisa ngaruh kana sagala. Tina ucapan bisa ngaruh karena segala sesuatu. Apakah aya tina ucapan ngaruh karena sesuatu berakibat fatal? Aya atuh. Tina ucapan berakibat fatal nepi ka dunia teh hancur aya. Salah dina perang dunia. Eta perang dunia sabab tina ucapan. Ucapan bahwa presiden Hungaria Swiss namina hilap disa bade dicanangkeun bakal jadi presiden selanjutnya di negara Hungaria Swiss. Tina ucapan eta, wah ngefek kana segala nepi ka perang dunia 2. Total 5 juta jami ngalayang tina ucapan.
Tuluy jalmi teh anu betah tina kasunahan gitunya, sunah teh seueur gitunya, laku lapah Kanjeng Nabi baca Quran, tahajud, duha sareng nu sanesna. Tuluy henteu balik deui kana perbuatan bid'ah gitu. Ari bid'ah teh naon? Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah fin nar. Setiap perbuatan anu baru anu teu aya ti Kanjeng Nabi eta bid'ah. Jeung setiap bid'ah eta bakal asup kana neraka. Hadis ieu sok dipake jargon ke orang-orang itu tuh partai sejen Wahabi. Nah, hadis kokojo ieu. Padahal kullu di dinya teh lamun cek ilmu balaghah mah lain kullu jame nya di dinya lamun cek ilmu balaghah mah. Aya kullun teh kullu jame, aya kullu selain jame gitu kullu teh. Kullu teh kullu jame tuh. Kullu henteu jame ke dinu. Tos ngaos jauhar maknun can? Kayak aya di dieu dijelaskeun. Tah gitu Wahabi mah dalilna teh segala sesuatu anu teu aya ti Kanjeng Nabi dalam bentuk ibadah eta bid'ah. Contoh taraweh. Taraweh aslina Kanjeng Nabi mah 8 rakaat nya. Ananya geuna 8 rakaat. Terus Kanjeng Nabi teh wih ka bumi 8 rakaat. Tah taraweh Kanjeng Nabi anu sifatna 8 rakaat ku Sayyidina Umar dirubah. Maksud dirubah teh ditambahan jadi 20 rakaat. Atau berarti Sayyidina Umar teh tukang ngadamel bid'ah. Nah. Sedangkan Sayyidina Umar sareng Kanjeng Nabi kapungkurna sosobatan gitu nya. Sosobatan da sayuswa, hampir sayuswa lah gitu, sosobatan. Jadi segala sesuatu teh kudu malas ka Kanjeng Nabi gitu nya. Atau lamun kitu mah dalilan tah Wahabi gitu punten. Anjeun di Masjidil Haram teu make mic, sabab mic mah zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi teu make mic. Zaman Kanjeng Nabi mah teu aya mobil, ayeuna ge naon onta jeung kuda. Zaman Kanjeng Nabi mah teu aya AK-47, teu aya basoka, teu aya M12, teu aya bedil, teu aya pistol, ayeuna ge naon panah. Ayeuna ge naon bambu runcing, ayeuna ge naon sanesna teu aya. Atuh lamun hayang ngadadatkeun punten Wahabi da kampungkeun mah Kanjeng Nabi membaca Quran teh tinu naon sahifah, tina lembaran-lembaran teu aya. Kanjeng Nabi mah kungsi ngabuka Play Store, buka Al-Qur'an digital, maca Qur'an teu kantos gitu. Bid'ah eta teh. Balikeun kitu, bid'ah. Tapi bid'ah di dieu nya segala sesuatu anu baru. Maksud baru teh di dieu teh menunjang kepada sunnah. Contoh ieu menunjang kepada sunnah. Ya Allah. Kanjeng Nabi resep ku sesengitan. Nya sesengitan mah beda gitu. Anu sengitan resep soft, sabaya, zarot Hawaii, pami istri biasana, pami boga sultan, silver, hajar aswad, japaron, misik gitu nya karena itu. Tah kudu kitu nya. Urang ieu keur gawe bid'ah ieu teh da teu aya. Zaman-zaman Kanjeng Nabi mah gitu ngaralogat gitu nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilogat. Teu aya. Pertama logatan mah zaman Sunan Ampel teu aya. Masa bedug dah bid'ah. Bedug bid'ah. Naon deui? Kopiah bid'ah. Eueuh zaman Kanjeng Nabi nu kieu teh. Tiung, abaya teu aya zaman Kanjeng Nabi abaya. Samping batik teh zaman Kanjeng Nabi bid'ah teh eta. Bid'ah gitu. Tah bid'ah di dieu teh naon? Perbuatan anu menyalahi Kanjeng Nabi. Contoh nu ayeuna nya, contoh bid'ah teh. Salat maghrib 4 rakaat. Aya. Taraweh 8 rakaat. Aya nu tarawih 8 rakaat. Aya nu kitu ge. Panjang lah urusanna eta mah. Tuba liman malaka lisanahu wa si abaitahu wa baka ala khotiatihi. Jalmi anu bisa ngatur ucapanna eta jalmi teh bakal bahagia gitu nya. Hok atur ucapan urang teh. Ada abi kumaha ieu posisi lamun kadang ngajar kadang kasar kadang henteu gitu nya. Nya abi mah kitu jalmina pami secara ilmu kuliah mah egaliter gitu, setara nya gitu. Abi mah teu nyebutkeun sebagai gurunya.
sepantar we jeung araranjeun gitu nya sebagai penyambung saja gitu, penyambung. Dan sebenarnya tina praktek bahasa Sunda mah teu aya kasta-kasta bahasanya. Teu aya kasta-kasta bahasa secara aslina. Secara bahasana teh secara ya Allah bahasana teh naon? Secara historis atau praktek bahasa teh teu aya tingkat-tingkatan. Aing maneh sia kunyuk mah hina. Aing sia maneh dia sapantar eta teh. Teu aya bahasa lemes, bahasa kasar, rata. Aslina Sunda memang kitu. Ketika orang nyebut ka guru, aing mah kieu euy, teu kasar. Secara Sundawi teu kasar eta. Aing mah gitu. Tau sia mah gitu. Tau maneh mah, anjeun mah, tah deuleu ku sia, teu kasar. Aslina memang Sunda mah teu kasar eta. Secara Sundawi asli secara historina teu kasar. Teu kasar. Bahkan teu kasinggung aslina. Nah, semenjak aya penjajahan secara kultural, secara birokrasi, saha di penjajahan nyaeta ku kerajaan ya Allah, kerajaan Mataram. Ketika Mataram intervensi ke daerah Sunda, maka dirubah kasta-kasta bahasa. Nu asalna golongan Sudra teh bangsa raja-raja, golongan Wisa, golongan Sudra, Waisa, Brahmana. Sudra, Waisa, Brahmana. Lamun Sudra nya kalangan-kalangan juga tukang angkot, naon? Tukang ngaduk. Naon deui? Tukang langlayangan, tukang baso, eta kaum Sudra. Baheula zaman kerajaan Mataram. Terus aya kasta Waisa. Waisa teh bangsa raja-raja, menteri, bupati. Kasta Brahmana nya saha? Bangsa guru-guru agung, misalnya naon urang mah mama, kiai besar gitu. Aya derajat-derajat masing-masing. Tah ketika masuk intervensi kerajaan Mataram maka dirubah kasta bahasa teh. Tah ngomong ka luluhur teh kudu kieu ye gitu. Dirubah ku Mataram. Tah kaluhur teh dupi pangarsa. Nu asal mah, euy ka mana? Kudu dirubah dupi pangarsa bade ka mana? Wangsul ti mana? Mulih ti mana? Undak usuk basa. Lamun ti luhur ka handap bahasana naon? Bahasa Loman. Di handap ka luhur bahasana bahasa lemes. Semenjak aya Mataram. Aslina Sunda mah teu kitu, aslina Sunda mah. Tapi nya karena sudah berbudaya di urang, berbudaya bahasa kitunya, jadi adat, jadi hukum di urang teh. Bahkan kesana lamun aya jalmi anu naon? Teu pati sopan, jalmi teh bakal naon? Dicarekan. Gitu. Sia aing gitu. Matak gubernur urang Bapak aing gitu nya, Kang Dedi memakai ajaran Sunda nu aslina memang kitu. Ngobrol jeung sasaha teh aing sia maneh pada bupatinya ya gubernur. Tapi jeung sasaha ngobrol biasa gitu. Ya, tapi itu tergantung araranjeun gitu, bisa ngomong ke abi sia aing mangga abi mau nyarekan gitu, mau nyarekan ngan digaplok abi. digaplok. Mau nyarekan gitu. Bisa nawaran mamun. Euy, sia hayang dahareun ye, aing dinu plastik ye mau dahareun ye. Enggar ngaji dek dahar da mau dua ya sia hayang teu. Mau dicarekan ku abi mah. Paling ku abi ka dieu sekedap cekek. Mau mana naon gitu. Asa kumaha gitu nya. Gitu. Tapi nya urang malah ngiring kana galibna Sunda kitu nya kitu we. Wasiat baitahu jeung jalmi anu betah di bumi. Zaman ayeuna karaos ku abi teu betah di bumi teh. Komo use-use kararieu teu betah di bumi teh. Komo posisina aranjeun nu di kobongnya, kayak posisinya di rumah. Hayang ider-ideran karaos teh ketika di bumi hayang ider-ideran karaos kan hayang ider-ideran teh. Satu sisi ider-ideran teh refreshing, satu sisi tapi bisa naon ka urang teh naon melumuri, mencampuri adat urang. Kadang urang terbiasa kebiasaan santri gabung jeung sanes kacampuran ka urang teh. Da lamun bahagia lamun jalmi cicing di bumi gitu
daripada ngiring kana pergaulan anu sanes gitu ya, tosnya mending di bumi. Aranjeun mah kudu bahagianya ayeuna wengi caricing di kobong. Tuh batur mah tingali boyak ieu teh. Sok aya istilah baheula mah tong kalaluar ti magrib geus aya kalong wewe. Bahasa zaman Abi nuju aralit kitu nya. Tong kalau ti magrib aya kaluar naon? Kalong wewe atuh sieun baheula mah kalau ti magrib teh. Setengah genep tos di bumi Abi mah kapungkur. Setengah genep. Sieun atuh keluar teh. Bahasa-bahasa sepuh teh mati gitu. Tong keluar pamali atau tong anu pamali masih keneh diucapkeun jarangnya. Kata pamali masih keneh jarang gitu, masih dengan jarang gitu. Tiga zaman Abi mau diketik pamali. Pamali sieun baheula pamali teh. Zaman Abi anggapan pamali teh naraka. Pamali, oh naraka teh. Pamali naraka teh zaman Abi. Enak mah jarang nyebut pamali, jarang kadang pamali teh jarang. Udah bahagia gitu nya aranjeun teh. Baheula mah istilah teh tong keluar maghrib karena keluar maghrib geus keluar kalong wewe gitu. Ayeuna mah naon? Kalong wewena arindit maghrib ayeuna mah. Dar ada maghrib arindit ayeuna mah gitu nya. Tempat-tempat hiburan teh baru kana teh ramena teh peuting. Kudu bahagia gitu nya. Bahkan di kota-kota besar mah masyaallah gitu nya. Abi bahasa eta ngaliwat wengi-wengi ka masjid caket gedung sate teh. Masjid ya Allah, masjid naon sih? Oh Jabar mah beh dieu Cimekar. Itu dekat gedung sate, masjid naon? Nes Darut Tauhid nya. Ya masjid eta lah hilap di Masjid Agung lah. Tah masyaallah baru dah geus kadekar ieu. Wah, silih cingca, silih itu, silih ieu. Pakaian sakara dieu gitu nya. Seperti naon seperti lamun anu baju teu nepi kana bujal seperti naon? No? Ngatung cek lalaki, cek istri mah naon? Crop top cenah lain ngatung mang. Crop top cenah gitu. Crop top gitu. Crop top. Masyaallah gitu nya ningali barudak gitu nya. Sok miris gitu gitu nya itu generasi yang akan datang geus kieu pakaianna gitu. Miris gitu. Miris. Bahkan kapungkur aya observasi di kerajaan ini sekitar tahun 80-70-an aya desainer membuat desainer buat baju nanti nya non sakita katingali lah belahan dada nanti terus tanganna sakieu terus nepi ka ping-ping karek desain hungkul dipajangkeun di kota London terus ditaruh ku wartawan teh eta wanita-wanita pada tahun 70 80 90-an lah taroskeun apakah kalian wanita mau gak memakai pakaian seperti ini? Jawabannya naon? Disgusting teh menjijikan bahasa orang. Menjijikan wanita memakai pakaian seperti ini. Eta asli wanita asli zaman baheula nya. Menjijikan bahasana ge. Sakieu ieuna ka dieu katingali ieuna menjijikan bahasana. Padahal orang Inggris, orang sekuler. Orang anu tidak mengenal agama nyebutkeun naon menjijikan bahasa nu kitu teh. Tapi ayeuna masyaallah di urang mah kitunya di mana-mana. Baheula mah nu kitu teh di kota hungkul abi begitu ka pasar baru oh aya nu kara ieu teh. Ayeuna mah di Caleng geus loba. Di pasar aya nu kitu. Crop top ieu sakieu lancingan sakieu. Di Caleng geus aya. Kapungkur nya aya 5 menit deui. Kapungkur Mama Abi nyarios. Kapungkur tahun 90-an lamun mah aya istri nganggo lancingan eta aib sakampung. Istri nganggo lancingan aib sakampung eta diomongkeun ku sakampung. Sakampung. Aya teu pernah ngadangu cerita-cerita kitu? Di kampung Rido masih gitu. Lamun aya istri ngangge lancingan aib sakampung eta teh. Meskipun teu ngangge tiung teu naon. Zaman 80 mah can pati rame tiung. Teu pake tiung teu naon. Tapi pakai celana aib sakampung diomongkeun. Dosa sakampung eta mah. Ieu orang mana cenah awe make celana. Oh enak Allah lancingan di model-model gitu nya. Pasti beset-beset di dieuna. Pasti kumaha mah. Ngaranjeun kudu bahagia tuh wasi'ahu baitahu. Kudu bahagia aranjeun tidak terkontaminasi ajaran-ajaran luar. Wa baka ala khotiati ceurik karena kesalahan-kesalahanna. Kadang pami iman orang nuju naik
ketika orang berbuat kesalahan sok sedih gitunya, aduh Gusti hampunten abdi tadi berbuat kesalahan pami iman nuju baik, tapi lamun iman nuju teh baik mah nya las weh gitunya, las weh gitu. Ana teh rebonya Selasa rebo teh berarti anjing nya malam rebo anjing Kamis liburnya hari buruh nasional ketang santri mau buruh nasional. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alun biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyurun bi ibadikas sholihin fid dunya wa ukhra wa ala alihi wasallam.